Yo, kurang kayak KWC. Tunggu aja sakit aja. Kalau pokoknya aja urang mah beres lah. Oke, siap. Buka panggalan. Lah, ku aing jual sabaraha we da itu apa hargana? Kang, abi peryogi bibit bonsai. Aduh, Kang. Abdi mah teu ngicalan bibit cau, Kang. Kaleresan CF eta teh. Mirah nama eta teh. Pokona mah eta cau teh geus ya pokona mah. Di Kang sanes bibit cau, tapi bibit bonsai. Nah, lamun bibit bonsai mah aya. Nah, iya. Disebutna teh ieu teh bonsai murando. Wah, pokona mah ieu hargana terjangkau pokona mah. Eueuh bibit cau mah. Tak uhun iya, abi peryogi bibit ieu bonsai. Aing makang, yo, meni kekeh teuing, teu aya bibit cau mah teu aya teu can bibit cau. Aya, dia aya bonsai, ieu teh bonsai murando lamina. Wayahna Kang, di dieu mah teu aya bibit cau. Kang nakah teu deui, abi bener eta bibit bonsai butuh teh. Enak ieu teh. Koneksi ieu mereka jero-jero kadenge mah. Abi peryogi bibit bonsai, kita disebut deui ka ditu ya usaha Kang ieu. Tapi bukan urang teh ini coba eueuh teh nya. Tah, kuing teh ditawaran bibit bonsai. Bonsai murando. Wayahna Kang. Eta bibit bonsai peryogi teh. Bonsai Kang. Bibit bonsai. Eta aing resep sing lumina oge. Emang aing kenal ya. Di awewe. Mari Nanti mana jual ke awewe, siti teh anu jual beli bonsai, ieu teh ke jual bonsai amun teu main teh payu. Tah, geus. Pokona mah ayeuna mah jual wae eta bonsai. Pan aing gerek ngajualan ieu teh kabla. Peryogi bonsaina paling mana, Kang? Tanu eta tah. Oh, Sabarana iya. eta? Ieu teh 150 sok ieu 100 ogeuna lah. Sok we cepeh geus urang Mohon, duitan. sok dana ka tukang udah berat ya, pira kok bosnya anak ieu nu kieu. Sok. Aing. Ah. Yo, ilang ngomong kang itu. Ya, nuhun ya. Iya, oh benar. Amun- Ayo Kang, nuhun ya. Karunya boga penyakit kes rek direk turungan. Tah, nya ceuk urang oge naet ituan ku aing males we. Ceuk si itu ge mun ituan mah kudu ku urang. Anjing anjing. Hampir-hampir temen udah bilang gaduh, setah. Bruh.